Dele, bus lah mau mandi lah. Bodas, bunak panjang, terus bisa ngelayang deh. Jangan. Jurik. Itulah, ayah, Nggak mau telah launan. enak, itu ayah. Bohong emang. Bener, Percaya? bener, Bohong. ada, ayah gue mah percayain banget deh, ayah Burik, percayain banget, lah bener. Ya Allah, ya Allah. Oh, Yuri. Jengki, kunaon sih lupa wae. Didir. Pas kadi ya. Si kita kan kapak tuh di situ. Heeh. Barang geus kitu teh manehna ngomong ka cenah cek manehna teh aya kuntilanak cenah mah. Tapi na pas di tempat emang nah heueuh aya nu melayang. Ilok ah. Bohong meureun. Lain bohong emang nah heueuh. Aya. Bisa terpercaya mah aya urang kali itu. Di mana? Di tangkal mangga lain. Oh, di situ tuh. Penasaran dah. Samperkeun yuk. Benar gitu. Ayo. Nah, bohongan deh. Tuh, ayo samperkeun. Saya Tadi teh harapan imah entir. ilok ah. Aya di dinya. Tuh. Heeh sih. Terus Samperkeun sih. beneran tuh. Eta. Iya, eta ya. Beneran teh ya? Balik aja menurut. Allah gitu.
Jadi pas orang lewat ke arah di mana sih dia? Aku tidak kata beneran. Kena ayah kan. Si orang tadi. Si urang sih nih. Bohongan. Beneran. Urang sieun. Ini luas tadi. Bener. Lamun masih lewat kadinya. Terus tadi dia tos. Saat mana diajak lagi itu. Aya, beneran aya. Ternyata kuntilanak asli. Nah, Tapi kayaknya ada sih, tapi aya nanti mana? di hetan hareup 5 urang pisan. Terus misalnya balik gitu, ada kayak mana gitu. Kayak di urang sorangan deui. Tadi ke di mana di mana? Seulin di kontrakan. Terulin. Anak, udah kain mana yuk? Ayo. Teteh, ayah kuntilanak. Itu di hadapan 5 orang lain. Lain. Di tetehnya sanggup tadi nempel. Tuh kan, bener kan? Nah, berarti namun misalkan ada yang gak ada macam ya. Biasanya namun jurik mun geus katempo biasanya sok langsung leutik. Tapi coba ngitung itu ya, mesti 2 kali. Aya nunggu liwat kadinya. Tapi aya kayak mah mau menang sabarkan babarangan. Dek. Yuk, ayo. Oh, banyak harap 5 orang. Ayo sabarkan. Ayo, ada wae. Benar, saya. Iya biang kerok na yo. Tadi ya aya wae di dia ya saya. Ini buat dulu. Astagfirullahaladzim, Kokom. Kokom dah, Kokom. Naon nanti. Aing teh bangga goda-goda budak atuh. Caritakeun coba kumaha caritana. Ti mimiti hayo. Bener, bunyi tadi asal liwat ka dieu. Sayang. Kok dieu di sarua? Nyumput lah pan Kokom. Nyumput. Ket balik deui pan ka dieu. Ada kemarin. Cek. Iku masih cek mimitina cek. Nao yo. Nao ah. Mimitnya kur tadi urang. Aing masih sejarah awah wae kemana meureun lah. Aing sesorangan wae di dieu ah. Ten aing ya. Di dieu wae sesorangan wae ah. Adik ngaheureun anu liwat sugan teh. Bararudak ya. Wah, beneran ya nu palsu ye. Pokok ah. Dipakai ya kurang ya. Bisinan budak. Bakaran aja budak teh, tarian dia. Oh, jadi bedol ya. Budak laliwatan tuh. Ada rubahan budak resep ya. Bang pimpinan ya. Itu cerita nama tadi kan. Oh. Gitu. Jadi cerita kayak mana sih cara? Terus cara nawo. Terus jadi ada kongko jadi kuntilanak. Jadi bingung. Atau mana luas tadi uci sugan terhibur ka dieu. Jangan ada ojo. Tahu cenah nari tali gitu tah. Dikejerak ojo ayo terus. Dikejerak. Luas cu, eta beneran. Oh. Adena we, Lompatan baru nata budak. Lah, tadi uci ngenem papan. Anu tadi itu tuh. Oh, ada ojo segala tak kasih sieunan. Oh.
Akan lah, akan. Oh itu mah udah supaya sadieun. Ih, resepna lu. Supaya sadieun sira umpatan kerencang. Namun gitu ge urang sarua tuh ruas. Namun kitu mah eueuh ampurannya. Eueuh hilap. Eueuh hampurannya. Oh, hampura ya kurang ya. Gitu-gitu deui, Cuk. Ngareluas batu Oh. ketemu, Cuk. Pajakkeun di mah urang eta deui. Angker. Oh. Eueuh hampura we eueuh sakabehna nya. Oh. Geus atuh. Nyawas apa? Geus penting ongko ieu. Enak urang baralik we teh nya. Oh, Cak. Ayo. Ayo. Tah, kapagahan tah ulah heureuy wae kitu. Oh, ucu maneh. Kolot. Balik lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh. Salam.